Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur simkuring anu di mana aya wae oge anu khususna di wilayah Bandung lah. Mau pilih aya nu bade di Pangkas Rambut dinten ayeuna dugi ka Acan Boboran atanapi Acan takbiran lah sanos takbiran oge alhamdulillah pribados engke buka dugi ka wangi dugi ka tabur 2 subuh oge abdi siap kanggo mangkas rambut sing sawae anu bade dipotong rambut ka pangkas rambut merah putih. Insyaallah abdi teu ka mana henteu mudi ka nama pokok namanya mau pilih dulu simkuring baraya simkuring ayo aturan lingi ka pangkas rambut merah putih mengpeng sareng mengpeng teh acan Idul Fitri teh acan Boboran mangga sumpingan wae ka pangkas rambut merah putih. Insyaallah pribados moal ka mana moal mudik pokoknya mah ayah di tempat siap pada mangkas rambutnya mobil ayah nu acan di pangkas rambut. Oke ti ayeuna keneh dugi ka payuna malam katakbiran siap abdi siap kabantos atanapi siap ngagayaan pokoknya namanya tong ka mana pokoknya ka pangkas rambut merah putih di antosan mengpeng teh acan libur abdi moal aya liburna kanggo ka wargi-wargi simkuring anu pelanggan simkuring diantos mobil ayah nu teh acan di pangkas rambutna. Oke lah dicukur pokoknya mengkus kangiana cukur teh aya anu sakumaha potongan-potongan rambut bakal hebring pokoknya mah teh waktuna dina malam takbiran dina waktuna lebaran siap pokoknya namanya ngajadikeun ngasepkeun lah nu jadi ngagagahkeun anu bakal jadi pokoknya mah geus gaya we pokoknya nya bakal gaya pokoknya mah di pangkas rambut merah putih mah siap diantosan di palihan dieu nya dulur-dulur anu di lembur oge baraya anu di kota baik teu naon nu di kota oge sope lah nya jadi upami cenah urang ieu can dicukur ya isukan rek lebaran siap pokoknya emut-emut ke aya dina logo paintennya mangga aya nomor teleponna aya alamatna di palihandinya pokoknya mah alamatna mah di Pasir Hoje nomor 36 teh aya di pangkas rambut merah putih nya anu sakieu gagahna teh tukang nyukurna jadi entong ieu lah entong asa wah terus barudik ya anu rek dicukur entong sieun ka dieu we pokona mah nya ka pangkas rambut merah putih siap pokona mah da abdi mah moal modi da urang dieu atuh orang Pasir Hoje abdi mah jadi pameh pada dicukur siap ka dieu ka pangkas rambut merah putih anu lingihna di Jalan Pasir Hoje nomor 36 pasti loba nu ngawe abdi. Insyaallah ke abdi dibalas hiji deui 2 deui 3 deui siap abdi dibalas dina pihak WA. Tak kitu pawargi sadayana oge dulur-dulur simkuring atanapi pelanggan cukurna merah putih pangkas rambutna anu sikangiyana teh eta ieu insyaallah ku abdi di pokoknya mah nya siapnya diladenan kitu nya dilayani pokoknya namanya tadi pawargi sadayana anu teh acan terang channelna di heureuna Bandung ieu punten anu teh acan ngasubscribe aturan atanapi hatur pamunten abdi nyuhunkeun subscribe-na insyaallah mudah-mudahan di heureuna Bandung ieu konten-konten abdi sapara kanca di Penseloporna CDS mugia sing tiasa nanyer mudah-mudahan sing tiasa melejit gitunya channel Nagari Bandung ieu. Tak kitu pawargi sadayana mung sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.